Gegeroh dina babancik diteraskeun ngadamel es buah kangge buka puasa. Mohon teman-teman kalarasan bade gegeroh tapi caina teu hurung ieu teh. Ah sok angger ieu mah nya ari nuju bade barang damel teh kalah pareum. Pami ngantosan caina hurung sok sieun lami kitu. Mataknya atos we gegerohna urang diteun Mang Yaya. Eta dina pancuran geuningan. Tah untungna teh aya keneh cai kangge manyuran dina wastafel-na. Mohon teman-teman untungna teh tadi subuh dipinuhan cai ember di WC. Nembe oge bade ngalengkah bade gegeroh tapi ningali payunan bumi mani balata. Mohon nyata geuningannya Neng Zara mah kadang barang tuang nate sok dialung-alungkeun. Padahal sok diwartosan ku abi oge nya pamitos barang emam cangkang nate kana wadah sampahkeun. Da anger we geuningannya lung deui alungkeun deui. Nuhun untung nate aya papanan payun bumina pami henteu matos we di balong ngaramang eta teh cangkang emam. Di dieu oge kur sasapu hungkul nya teman-teman tak acan dikoredan deui ieu teh. Nuhun padahal mah neme kamari dikoredan jukutna teh ku AA tapi ayeuna tos gamlung deui. Kantenan anu caket balong mah tere pisan jantenna teh. Sapuna atos ayeuna mah urang dilajengkeun gegeroh katen Mang Yaya. Bari sami teman-teman saat dina pancuran oge. Atuh nya uih deui. Mataknya atos we urang gegerohna dina babanci. Mungpang-mungpeung teman-teman caina nuju herang ieu teh. Tuh dugikeun kana remongan lauk oge. Anu biasana sok sararieun kitunya ningali jalmi teh ieu mah araranteng mararoyan. Mohon teman-teman tos lami oge abi teh teu gegeroh dina babanci. Mani asa sono we sami kitunya padahal mah caket tiap hari ge tiasa gegeroh di dieu. Nuhun teman-teman ge mah bade nalang cai PDAM ka payunan babanci. Janten pami hoyong gegeroh dina babancik teh raoseun aya cai PDAM na oge. Kan pami ayeuna mah ngangge cai balong heula teman-teman tapi da insyaallah ieu mah bersih cai balongna. Tingalina rada hideung soalna kapanan handapna teh leutak. Ya tapi pami caina mah bersih teu diangge kokotor oge kitu. Tuh ku abi disiukeun teman-teman caina mani herang ieu teh. Tah di dieu saatos gegeroh urang dilajengkeun manyuran babancikna. Salaresna mah tos rada barobo babancikna teh kedah digentos panginten. Nuhun kedah ngalah heula awina kitu ka gunung. Gegeroh atos mersihan babancik atos bari raoseun we ningali anu nuju panen. Tapi kabayang capek sareng panasna jabi nuju saum eta teh nu garacongna. Tah di dieu videona dilajengkeun ka sontenanya teman-teman urang ngadamel heula es buah. Di dieu abi bade ninyu heula susu kalengna. Satengah gelas susuna terasa dicaian we ku cai asam. Kangge buah nama di dieu aya buah pir MBG anu Neng Zahra. Ditambihan anggur sareng buah naga. Tehilap ngangge timun suri sareng biji selasi. Teras ditambihan susu anu tos ditinyuh tadi. Sareng tehilap ngangge susu evaporasi ieu teh saali. Aduk-aduk teras campurkeun katingalina rada kileud ieu teh matak dicaian deui. Tuh geuningannya alhamdulillah es buahna tos janten. Kami atos kieu mah kantun dikana kulkaskeun we sina tiis. Nuhun teman-teman ameh raos engke dituangna kitu. Seger we jigana mah.